Pak. Tenjang. Ya. Pami bumina padukun sabu paling mananya? Itu paling landep Pak. Anu teu acan lengse. Saya jalan lah gitu nya. Nya lumayan lah. Mau tuh mah. Ya. Turun Jang. Ya mangga Pak. Yo teh imas aku. Aduh. Itu bapak dukun video tadi. Nah, itu teh. Kaca apa beli kita? Campur asuh. Rampes. Ya itu reres sareng dukun kecameh. Beres pisan. Aya pergi naon? Si lain datang ka dieu. Jawab. Iya Pak Dukun. Abdi teh jauh-jauh ka Pak Dukun teh. Hoyong pang ieukeun abdi teh kapungkur teh damel di kantor. Duit kantor teh CF ku abdi teh dipake besian mobil aya teh. Bingung abdi teh. Udah gentosan duit teh aya teh CF dipake ka awewe ieu kawin 12 pokoknya ada abdi teh 12 besar mobil saya tanu bingung abdi teh hoyong mah kita matak abdi ka dieu ge ka Padukun hoyong pangieukeun pang ulah ka tewak ke abdi teh kitu da kumaha di mana getosana Berarti maneh korupsi sababaraha maneh tiket kantor. tepira 2 miliar abdi teh aduh bingung Pak abdi teh rieur rukun udah terus ku aparat teh utang sakitu 2 miliar tepira hoyong pangieukeun Pak Dukun hoyong pang nutupankeun gitu supaya ulah menang gitu abdi teh gitu kumaha we carana kumaha Pak Dukun gitu Aduh. Si lain mah salah. Nu kitu Kakak Uing. Uing mah teu bisa nu kitu mah. Pun pelet mah. Pelet si Ejot ge. Pelet marong ge mah bisa. atuh Dukun teh belegog pan kuring mah hoyong eta me teu udah tengku aparat eta pelet butuh eta pangnutupkeun supaya ulah ka eta aparat gitu da utang gede di mana sok da ku abdi ge mah beli bere duit Pak Dukun ge Waduh. Kesudi ting. Paling ge kaing ge mayar duit hasil korupsi. Kesudi ting aing mah. waduh jadi dukun nggak saya jadi tukang sampah nggak saya tong jadi dukun bisa nulungan mah nggak saya jadi tukang sampah goblok teh Waduh. Sia kakak ngambek ke aing. Dan disakit ku aing sia. Sia ayeuna dilaporkeun ku aing sa polisi. Aing ku kasinggung ku sia. Ayeuna oge sia dilaporkeun ku aing ka polisi. dasar dukun goblok nah telepon tuh dukun Halo. Polisi. Iya. Aya jelema. Ngadong ubar ka urang. Minta sangkaan dipoekeun. Jemput ka dieu. Ayeuna pisan. Hatur nuhun.